Silakan beda pilihan tadi cek Pak Lurah, tapi jangan sampai terjadi perpecahan, betul? Beda boleh, berpecah jangan. Makanya saya yakin percaya calon nu tilu-tiluna hiji dua tilu itu orang-orang yang hebat. Cuma di antara tilu ada yang satu yang paling terbaik. Carana kumaha? Perintah ka Allah, istihoroh insya. Kurang mangges ngadoa bae ka Allah sahabat nu jadi presiden, mudah-mudahan dijadikan pejabat anu adil, pejabat anu karunyaeun ka rakyatna. Karena pamentah rakyatna teu gede, teu loba. Sahabat nu jadi presiden, rakyatna cuma ingin negara aman, rezeki babari, usaha babari, boga duit rada gede kawin deui. Cocok loh. Cocok loh. Beda pilihan boleh, berpecah jangan. Al-ikhtilafu rahmatun. Jadikan perbedaan sebagai rahmat, betul? Ulangi. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmat Allah, berkah Allah yang terkucur ke dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun buat bapak-bapak. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat, semoga cepat menikah lagi. Bo, balas ulang. Pergi berjalan ke Pulau Pati, rehat sejenak meminum kopi. Kalau bapak berani menikah lagi, berarti bapak mencari mati. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila summa araja bihi ila sama'il ula. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul mala alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah wa lidzalika qala an-nabiy sallallahu as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala ba'dul ulama wa ansra bihi rabbi minal hijri lailat
ilal masjidil aqsa li ru'yati hanani nolengan ngeunaheun tante aju kaharti tante jadi babatingan aju ibu-ibu hayang dibere nu kaharti hayang dibere nu kaharti hayang denge can kudu daun salada buah kadu kandel kulitna urang kudu kawin karangda Pak RT anu bangkeut aya rangda mah pinter goyangna yang saya hormati dan yang saya muliakan, teristimewa segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, para hujjah tokoh dan pemuka agama, alladzina hum sirajud dunya wa masabihul akhirah. Bil khusus kersana guru urang sadaya Al-Mukarram Kiai Haji Fatah yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan biasa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai hidup yang hasanah di dunia, hasanah fil akhirah, sesuai dengan harapan kita ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati amin ya robbal. Peristimewa segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad Kampung Cikadu. Mudah-mudahan kita doakan para panitia penyelenggara yang telah mengorbankan harta, tenaga, pemikiran demi suksesnya acara pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang dikorbankan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal. Abdi yakin jeung percaya orang Cikadu kompak, betul? Karena acara sesukses ini, acara semeriah ini tidak akan bisa terlaksana kalau cuma diprakarsai oleh satu orang saja. Betul apa betul? Betul apa betul? Abdi yakin jeung percaya ieu acara meunang urunan. Bari jeung harere. Siang angkuh. Aya nu nyumbang duit aya. Aya nu nyumbang cai. Aya nu nyumbang kue. Kamu ibu-ibu mah ulah diomong paling hebat nyieun kue. Ibu-ibu mah naon bae dijieun kue, akar kalapa dijieun kue. Kuping gajah dicelobongan. Kontol-kontol bebek dijieun kue. Pemajikan ngagoreng kue rada orang kalau ditanya ke salakin iki kue naon yang merengkel kieu kontol bebek. Dijawab rada mirip. Isukna pamajikan ngagoreng kue rada lempeng cek salakin iki kue naon ieu lempeng kieu. Hoi mah kue kontol bebek. Aparatur pemerintah dari atasan sampai bawahan bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajarannya minal RT wal RW ilal jaro. Mudah-mudahan kita doakan para pejabat-pejabat kita dijadikan para pejabat yang takwa kepada Allah. Amin. Ya Rabbal. Ibu-ibu tua yang saya hormati, ibu-ibu muda yang saya cintai, ini kayak ngerti pikirkan heula. Mungkin jemaah panitia lamun undang gacon nu hadirna diatur dengan rapi ini teu dibuka. Sekolah rokok yang dibuka. Tapi alhamdulillah di Cikadu mah dihareupeuna parawan kabeh. Alhamdulillah.
di kaduman hadirna diharapna parawan kabeh. Alhamdulillah. Neng, sebetulnya kalau boleh jujur Neng, agak cuma lo ceramah depan perawan suka sesak napas. Lo kok bisa begitu? Karena separuh napasku ada di kamu. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, umumnya kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kalayan inayah ti Gusti Allah. Pada malam yang penuh berkah ini kita dapat hadir dalam rangka memperingati satu peristiwa yang amat sangat spektakuler, peristiwa yang sangat dahsyat luar biasa, yaitu peristiwa di Isra dan dimi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan barokah wasilah Isra Mi'raj ini tanda bukti kecintaan kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad. Karena Nabi kita punya janji, Bu, dan janji Nabi itu gak pernah bohong. Apa kata Nabi? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kelak nanti akan duduk bersanding bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Ibu cinta ka Nabi, cinta ka Rasul, cinta ka Islam, cinta ka nu ngomong. Ngomong cinta terjadi, cinta. Maka setelah kita mengucapkan bahwa kita cinta terhadap Nabi, kita buktikan sejauh mana kecintaan kita terhadap Nabi. Betul? Karena cinta itu tidak cukup dengan sebuah ungkapan, cinta itu butuh kepastian. Ngaku cinta mah gampang. Yang jadi masalah, cinta kita diterima atau kagak. Maka ketika kita mencintai seseorang, kali-kali orang tersebut tidak membalas cinta kita, itu namanya cintanya bertepuk sebelah. Maka ketika cinta bertepuk sebelah tangan, maaf, sakitnya tuh di sini masih terasa sampai hari ini. Anak-anak muda zaman sekarang kan kalau udah cinta-cintaan, bucinnya bukan main. Bener nggak? Tengah puting bobogohan di pinggir jalan, tiup di luhur motor buat desek-desekan. Sungut nama ngobrol, lemen nama piknik. Bari ngarayu, sayang, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Karena kamu yang jadi napas hidupku. Dunia ini gelap tanpamu sayang. Karena kamu yang jadi matahariku. Pokoknya aku gak bisa lupain kamu. Kalau aku mau makan, pasti wajahmu sudah di piring. Kalau aku mau mandi, pasti wajahmu sudah di gayung. Apalagi pacaran anak muda zaman sekarang, isuk meletup, datang kasar meletek, whatsappan, deren-deren. Bener apa bener? Isuk mus WA, sayang lagi ngapain? Baru bangun beb, makasih ya perhatiannya. Kurang heutik ngaWA deui, sayang udah makan dulu. Yang banyaknya makannya biar sehat. Makasih ya perhatiannya, I love you for loving. Jaga ya pola makanmu sayang. Aku gak mau kamu makan sirum sama bangkong. Apalagi makan kunang-kunang, ntar bawa kamu hurung saya. Kemudian yang kedua, saudara hadirin, cinta itu butuh pengorbanan, betul tidak? Berani bercinta harus berani berkorban. Takut berkorban jangan bercinta, mending jomblo seumur umur.
berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mantan sudah ke penghulu, kamu masih sendirian. Cinta butuh pengorbanan. Pan dibedakan ku ulama, laukanna hubbuka shadiqal aqota, lamun bener kaku cinta pasti akan mengikuti orang yang ia cinta. Innal muhibba lima yuhibbu modi, sesungguhnya orang yang benar-benar mencintai pasti akan mengikuti orang yang ia cintai. Artinya mun bener kaku cinta sok naik nurut jeung nurutan insya Allah. Mudah-mudahan kumpul orang tanda bukti cinta orang kakang jodoh sulamin ya robbal. Lanjut sampai jam berapa? Hah? Buat sampai jam hiji buat? Jam 2? Jam 3? Terima kasih atas kebohongan Anda. Judul ngaji orang Isra Mi'raj. Jadi ulama mau ngomongkan politik. Hiji aing mah lain ahli politik, sekolah nage S1 D1. Bener gak? Lantaran ayeuna mujuna panas-panasna musim politik. Silakan beda pilihan tadi cek palurah, tapi jangan sampai terjadi perpecahan, betul? Beda boleh, berpecah jangan. Makanya saya yakin percaya calon tilu-tiluna hiji 2 tilu itu orang-orang yang hebat. Cuma di antara tilu ada yang satu yang paling terbaik. Carana kumaha? Renta ka Allah, istihoroh insya. Urang mah geus ngadoa bae ka Allah sabae nu jadi presiden, mudah-mudahan dijadikan pejabat anu adil, pejabat anu karuniaeun ka rakyatna. Karena pamenta rakyatna to gede, to loba. Sahabat nu jadi presiden, rakyatna cuma ingin negara aman, rezeki babari, usaha babari, boga duit rada gede kawin deui. Cocok kok. Beda pilihan boleh, berpecah jangan. Al-ikhtilafu rahmatun. Jadikan perbedaan sebagai rahmat, betul? Kula yakin ya nu hadir hidup kabeh moal sarua urusan pilihan. Abdi di pamajikan di imah to akur pilihan. Tanya kamari masih ada kamana. Neng mana ka dieu cenah di Bandung tutur aing. Cek nyana urusan pemilihan mah demokrasi ah. Urusan pemilihan beda tujuan boleh demokrasi, urusan ibadah kita satu tujuan. Betul. Cek pamajikan teh kieu ngajawabna. Mah senajan resep ka nomor 1, resep ka nomor 2, resep ka nomor 3, tetep bae nu ditolok mah neng keneh bae. Betul enggak? Kamari kula ceramah daerah Serang. Aya nu nanya, "Iki gajan nu milih saha?" Setiap pertanyaan itu harus kita jawab, betul tidak? Tinggalkan sebenarnya nyolok saha, dijawab kula jujur secara pribadi, kula mah ndek nyolok Anies. Non alasan nyolok Anies, apakah terusep ka Prabowo? Resep. Apakah terusep ka Ganjar? Resep. Nu mantak kula alasan nyolok Anies sebab pamajikan aing ngaranna Anies. Atuh mending nyolok bikan Anies jelas. Intinya saya memohon kepada masyarakat beda pilihan boleh, berpecah jangan. Betul. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj bukan peristiwa biasa, tapi Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa eta ngaranna Isra. Naon cenah Bu? Lain Misro. Ari Misro mah amis di aya deui comro oncom di mun ibu-ibu cangro. Hadirin jamaah, Kangjeng Rasul satacan di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Gusti Allah di tahun eta meunang kasetih.
ngomong doang. Ibu tak percaya? Ibu tak percaya? Mau diulang. Atuh sarua teh, kami ge lalaki punya hati nurani, betul. Puluhan tahun rumah tangga jeung pamajikan, ketika pamajikan maut, sarua bae kami ge lalaki ngarasa sedih kaleungita. Karena yang sakit itu bukan perpisahan tapi kehilangan. Ke langit pertama kapanggih jeung Nabi Adam alaihi make naon Kanjeng Rasul naik ke luhur langit make tangga taraje yang terbuat dari emas nu ayeuna masih ngagantung kana di luhur langit ngeun hanjakal toka jeuleuh ku ibu-ibu jeung bapak-bapak. Lamun asana kuari eta raje ngagantung dina emas kajeuleuh kana ku ibu-ibu mata biak ibu-ibu. Sebab pengeluaran awewe mamang to di Cisoka to di dia identiknya dengan emas. Makanya mamang besi buka pamajikan muriang para nastiris kula dibawa ka dokter kula bawa ka puskesmas wadah ieu. Taekeun kana motor gusur ka toko emas. Arah-arah ngarita kene. Bener enggak? Bener enggak? Di langit pertama Kanjeng Rasul kapanggih jeung Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua kapanggih jeung Nabi Isa Nabi Yahya. Di langit katilu kapanggih jeung Nabi Yusuf. Di langit keopat kapanggih jeung Nabi Idris. Di langit kelima kapanggih jeung Nabi Harun. Di langit kagenep kapanggih jeung Nabi Musa. Di langit ketujuh kapanggih jeung Nabi Ibrahim alaihi. Terus Kanjeng Rasul naik ke Sidratil Muntaha kapanggih jeung Gusti Allah menang oleh salat 50 waktu. Begitu Kanjeng Rasul turun di langit kagenep kapanggih jeung Nabi Musa. Ditanya ke Nabi Musa, ya Rasulullah, ya Nabi Musa, menang naon anjeun ti Gusti Allah? Menang salat 50 waktu. Naon cek Nabi Musa? Duh Muhammad, maning balik deui bae ka Gusti Allah minta dikurangan. Mual kuatan umat sorangan salat ngalaksanakeun salat 50 waktu. Umat aing bae nu awakna golol de tersanggupeun salat model kitu, apalagi umat anjeun orang Cikadu awakna laleutik tapi hutangna geledek. Aya nu nyopot emo kaya. Aya nu nyopot emo kaya. Ya yakin percaya di dia mah insyaallah Allah nu ngaku. Makanya dengekeun ibu-ibu nu boga hutang Bang Emok salatna moal husu. Cek aing moal husu. Salat moal husu. Usolli fardhu maghribi salasa. Cek dina hatena rokok aing mayar di beonang. Jadi hasil Isra Mi'raj jatuhna sholat 50 waktu jadi 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Abdi rek nanya ke ibu-ibu, diantara sholat nu 5 bu, mana nu panggulap-gulapna? Isya sarua itu menjengain. Dijawab kukula, sholat nu panggulap-gulapna adalah sholat id. Jeung subuh, jeung dohor, jeung asar, jeung maghrib.
Atuh lain cek urang Allah mengajelaskeun dina Al-Qur'an. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sedang muskolot mana ngomong Allah beka dengan ayah. Kalau masuk ingat aki-aki subuh, lempang kamu sholat, lempang kamu masjid, pakai kopiah dengdek, baju jingga, sarung nyingsak, dijauh kene samping ke sising satu, ai samping make celana hidung, lato-lato ngagantun. Langsung masuk ke jero musola, ngairupan mie, kolekrat, bari ngajojor di pojok masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hudang, 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 hudang. Batur mah karo hudang maneh nama diuk bae. Langsung salawatan. Nah, ayo. Ya kayo. La ilah. Ha ilah anca. Kada jage no ngomong anca kadengan anca jaletana ngait kana umpul. Menang 5 menit RT datang, cek RT wak sumun dan sumun teh tabu bedug, langsung RT nabo bedug. Adan wak siap teh 86. Barang adan nyengsol. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atuh RT negara urut tuh jadi napa bedug deui. Eta tetanggana undang kami, woi teh kenal aku bedug deui, atuh aki-aki ngajak bawa barang. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu sangat berat dilaksanakannya terkecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitu orang yang yakin dalam hati tanpa bimbang, tanpa ragu bahwa dia akan
bapaknya Amerika aja kan berat kesalahan kolah sama teman dua peluang mungkin sopan-sopan aja udah nanti sekanjung itu kan nyama berkati berkatan dina kemurangan berkatan dina nyakanya selagi nangis pulang lu ke kamar yang berdua barang balik di pengajian hang di alam udah salam hari kencengna assalamualaikum salah kira nggak senang barang datang celengok cium tangan cek salah kira nuhun gusti pamajikan pulang geus munang hidayah biasanya ge sasalaman ka salaki satahun 2 kali doang nuhun gusti karake di alam doang ku salakina manehna hayang ting ngampet di sabang pengajian keneh beres sasalaman jeung salaki tiung dibuka dialungkeun nenggau kana bungut salaki barang lempang ke kamar mandi sapanjang-panjang jalan hitut bagi lempang cek salakina karake di alam-alam doang langsung ngejus laju eta pamajikan atau isin hitut diarepkeun salaki laju salakin atau marah ditutan ku pamajikan anak maklum ngaranna ge keluarga puak ieu atuh nini kuari mah racet jadi ulah mampu make celana legging make baju pimpuk di buruman lempang ke perapatan ditewak ku pamuda opatan mabuk diperkosa di makosong eta nini diperkosa kuat jojoakan cek nini nyeri diperkosa ku opatan nu tilunya kelan anu hiji ngagawe beres diperkosa eta nini lumpat minta tulung ka imah RT tulungan aing kurang mah aing diperkosa dosa ama pamuda opatan di mana di makosong juga yang udah pemuda mana tuh di jero imah kosong singgalo ler anu ngabudak bae sungguh anu ngerel bae cek RT waduh bahaya yang kudu segera dibawa ke 6 bulan langsung pemuda opatan teh ke 6 bulan bawa ke rumah sakit umum masuk ruang IGD menang 5 menit dokter keluar tanya ke RT dok gimana keadaan pasien cek dokter untung teh cepet-cepet bawa ke sini lambat sedikit jantungnya kebakar. Emang kenapa ini dok? Ini mah positif keracunan kadaluarsa susu tahun 45. Oh ya, tuh ini jin dilawan, bu, ini mah susu mah ke kepentingan nges mengkol. Aki-aki tengah penting memang susu ini toka panggil orang mengkol ke jero kelek. Hasil Isra Mi'raj salat 5 waktu. Makanya orang wajib sholat lantaran orang dijadikan makhluk Allah anu sempurna diberi akal sehat. Lamun orang kalau gak akal wajib sholat senajan rupana rupa manusia senajan bentukna bentuk manusia tapi lamun kamu gak akal wajib sholat. Contoh nu edan wajib sholat non elatna li adabil akli sebab nu edan mah boga akal. Geus lamun aya orang Cikadu awak jager akal sehat dahar beuki kali-kali to salat kali-kali to ngaji berarti sarua jeung jalema. Dia nu ngomong lain. Ayeuna lamun ibu-ibu na rajin salat bapak-bapak na tilok salat berarti ibu-ibu tipe ting hees jeung jalema. Anak 5 hees jeung edan. Ayeuna lamun bapak-bapak na rajin salat, ibu-ibu na tilok salat, berarti eta bapak-bapak ti penting hees jeung jalema. Nuhun edan-edan mah. Geus ayeuna lamun bapana tilok salat, ibuna tilok salat, anakna tilok salat, minantuna ge tilok salat, berarti eta keluarga-keluarga. Lamun di lembur Cikadu muludan tiap tahun dirayakeun, Rajaban tiap tahun dirayakeun, tapi aya keneh jamaah nu tilok salat, berarti ieu jamaah nu caramahna ge.
Pirang tuh edan make sorongan pula. Geus urang mending edan babarengan tah. Hadirin wal hadirat edan rahimakumullah. Salat ulah ditinggalkeun, ngeun salat kudu dielmuan. Ilmu salat aya di hadis tah. Makana ngaji ulah ditinggalkeun karena tujuan ngaji pikeun ngabebener ibadah salat. Ya punten Bu pengajian bapak-bapak di dieu malam naon. Nah, bapak-bapak jeung ibu-ibu mun ngaji sok ramean bapak-bapak sok ramean ibu-ibu. Bapak-bapak mengaji paling jago ke tujuan jeung cara masih gigi hanggi. Eta gadiuk nang geus seragam anu geus dengdek bae. Anu geus kadupak kelas bae. Anu geus suruh nang urus bae ka jero samping. Makanya pengajian mah tadi Cisokat tadi Cikaduk ibu-ibu paling rame, bener Bu? Ibu-ibu mah lamun ngaji rame, mang saking rame-ramena eta di jero majlis ngobrol kok opat rombongan. Rombongan jelema beungar ngomongkeun anting jeung dulang. Belah dia yang ngomongkeun ngabesan. Belah dia ngomongkeun tali. Ini opatan ngobrolkeun panyakit. Cek hiji ka aing suku asa teu kalodong. Cek hiji aing mah hulu burak asa teu ka bawah modal we. Laju cek torek aing mah ceri dengkak tak kana. Geus kitu aya hujan, bluduk, buledak. Eta nu torek nyikut ka baturna. Euy sia mah ngaji bakut bae. Makana nu torek mah geus ulah dibawa ka majelis taklim ribet. Nu torek mah bawa ka Palestina nah perang di Israel. Bedil kaget aja nu torek mah mal kadengeun maju. Nyawa modal we. Aturan nu torek mah teh ulah-ulah jelema kuntilanak teh nyerah. Kuntilanak jeung sieuna nu torek kata serak-serak ku sieuna. Ngaji ulah ditinggalkeun makana yuk didik anak-anak orang kana pendidikan agama. Betul? Betul. Pasantrenkeun ta anak, ibu buka anak tilu, pasantrenkeun hiji nu dua sakola omah salah. Yang penting anu pasantren bener. Nun memang pasantrenkeun anak tingali heula otak anak urang mana nu paling cerdas pasantrenkeun. Bat urang mah lain, nu cerdas sakola. Nu ngewel ge pasantren. Datang ka imah ustad ngising da celana Cek solihin, bagaimana aku kolor aku udah monosok mah. Kolor diurus. Bo. Anak mah tuh kudu loba cukup 15. Sedang. Yang penting dididik karena pendidikan agama. Waukeun ka Allah, waukeun ka Rasulullah. Pondasian ku iman jeung takwa. Betul. Silakan anak kita jadi pejabat. Silakan anak kita jadi pengusaha, jadi dokter, jadi TNI, jadi polisi. Yang penting didikan agama. Ibu boga anak 15 sukses kabeh, cicing di Jakarta, rek puasa balik ke lemburna, konvoy pakai motor NMAX. Mere duit ka bapana mereseng saurang sejuta, 15 anak 15. Kauruban gegetas lebaran. Cek salakina teh ju nyoki main kereunyeun anak 30 juta. Untuk lebaran boga duit 30 juta. Naon cek bikangna? Heuh, sorangan ngeuna. Barang aing lonceng. Buat ngagibrik barang aing lebakeun oroka. Ulah-ulah pakai naik motor, pakai lempang geus sasada. Anak mah tuh hulu pinter.
Yang penting ban punten kula buka tetangga. Boga anak opat edan kabeh. Namun sebilang ini kalau tak sakarat ngap lain dibacakan Quran lain didikiran datang anakku pertama paeh mahabasan paeh mahabasan cek malaikat ini tolong sama anak kalau ke paeh baik sudah anak luka dua mah bener luka dua tambah parah begitu datang luka dua cek luka dua teh kak abah jadi paeh cek akan aku jadi cek makanya kepurin baik cek malaikat ini udah bener ya anaknya sudah luka tilu mah bener luka tilu tambah parah begitu datang luka tilu abah paeh nak jelas cek malaikat aduh bego kali mana sudah luka opat mah bener luka opat tambah parah begitu datang luka opat apa atuh kunaon laju paeh bae sawah gejan dibabagi eta kolot model gitu di akhirat bakal cilaka nauzubillah min acara yang efektif ketika kita ingin punya anak yang benar ingin punya anak yang soleh pesantren antarkeun ke Ustaz ge butuh duit. Ustaz teu boga duit semua jelas. Kiai patah teu boga duit semua jelas. Maca dikir mah jelas. Maca tasbih mah jelas, salat zuhur mah dua kunut. Ustaz teu boga duit ngising di jam 6 ngancem da ka jam 11. Cek di kangen kabelah mah Kang ngising lain ngising ngomong nang geja. Stop tiba alamat cekek orok-orok. Tos ulin di leuwih liang lewat kayak mata tanggana anu permolahan kotok ngomong ka bikangna ulah ngejoneng kedeung ariung ulun kotok katabrak kabeh ge butuh duit ibu-ibu hayang geulis kudu make duit kabeh ge ibu-ibu mah kudu make duit awa duit mah ibu-ibu mengagibot bener teu bener teu oh lamun ibu-ibu tuh boga duit eta asupan pindah kana sumur benar karena wanita itu ibarat rekening bank tidak akan berbunga kalau tidak ada saldonya benar tuh ibu-ibu hayang geulis kudu make duit bahkan ada yang ke lalaki lamun mamang hayang boga pamajikan awet ngora meromo herang modalan mah betul bu beureikeun gincu nu mahal udah lupang mahalna sabuna sabun skincare ieu mah ebi kang hayang geulis jeung dibelikeun sabun nu melengkung tia gipe gitu datang ka Ipis doang silet umbah beungeut gieu beres beungeut turun dada beres dada turun kana bujal pas lewat bujal leungit sabun cek pangajikan palir dia sabun ke bawah dahi kapanggih-panggih tiputing ku salakina begitu dipakai ku salakina cek salakina itu pan barang siapa budak dia didik anak karena pendidikan agama insya santri bapak santri mudah-mudahan santri sing manfaat ilmu amin kalau lebih kata yang hidup jadi santri walaupun secara legalitas santri tidak diakui oleh pemerintah santri kebuka ijazah betul tetapi yang dibutuhkan oleh masyarakat lain ijazah yang dibutuhkan ke masyarakat adalah kiprah kita ilmu kita akhlak kita yang dibutuhkan oleh masyarakat lain ijazah betul lain sombong ya gacon kia lulusan S3 SD kelas 1 kelas 2 kelas 3 prosopot naik turun lagi
Makanya santri meleletik hati, ayeuna orang masih dipandang sebelah mata, dihina sabar cen. Kamu ibu-ibu ngahina santri anggus. Nasi uduk ikan bujair, santri buduk kanjuk nalaer. Punten Mang Santri baheula kula pernah masangkan kabeneran tukang kobong aya anak santri pada miskin, gak punya sempak, mencuri cangcut. Santri mau eleh dibalas ku aja, dengek kan ku beungeut sia. Buah nangka rasanya kecut, tidak dimakan sama bijinya. Buat apa mencuri cangcut kalau tidak dengan isinya? Bias dibere tengah penting dek ngaliwat suluh pagar kiai dihantem. Karena santri punya prinsip boga kiai boga santri, kalapak kiai kalapak santri. Akhirnya kiai puyeng kalapana tidak jalan ku santri. Saking puyengnya tak kalapak ditulisan ku kiai ditempelan kertas. Nah tulisanna ulah sok suka cok. Talginan la ilaha illallah. Ketika sakaraat geus ngilukeun eureun, naon sebabna? Bisi ngarecokan kanu persakaran. Mun napasna geus mulai pendek, ganti ulah la ilaha illallah tapi Allah, 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 Allah. Ngeun lalaunan bae. Ieu mentang-mentang anak nah dikir itu rekat, maksud kolot sakadaekna turutan ajeng bah la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau abana mudang roy berkat naon. Kedua keuntungan orang ketika punya anak bisa maca Quran, ketika ibu jeung bapak geus aya di alam kubur, maka kuburan orang dibacakan Quran ku anak-anak orang insyaallah. Pencek ulama jelema kuali salah balilah. Wali sama iudak-udak Banten datang ke Lecak
ke Cirebon hampir tiap bulan, sementara kuburan indung bapana jelas-jelas ada di tukang dapurna tapi dan pernah ditong-tong aja. Bener. Ngomong nama hayang menang karoma, ngomong nama hayang menang ridho Allah. Dek di mana datang dari ridho, sementara nunggu ridho ditinggalkan. Ridho Allah, ridho walidain, ridho Allah karena ridho kedua orang tua. Allah bisa ridho, namun kalau kurang ridho Allah bisa murka, namun kalau kurang murka. Nauzubillah min. Karena memang jarak kali itu jarahan adalah indung bapak, namun hirup ayam berkah. Penurang menjarah kakolot setahun sekali lebaran doang. Eta ge nyasap ke panggih ning bulan. Cek adi nanti ya kak, abah belah mana kuburanna? Ulah nanya ka aing, kuyang aing ge. Kamari mau ya abah belah dia ya pindah meureun ka ditu ke gereja. Jarah ngare jeung keluarga ngajak ustad, ngajak kiai. Ustad mah hadiah puji ila hadrati, pan anakna menantu ngopenan HP. Langsung nyen status lagi jarah guys, kuburan dijadiin status, foto kuburan abahna cetrek upload di Facebook. Mudah-mudahan almarhum bapak saya diterima di sisi Allah. Cek abahna di jero atulah sisi teh dah ketenahan saya. Jangan khawatir, jendela dunia sekarang sudah ada di genggaman kita, HP. Jelma kuari loba keneh matana nyalekeun HP ketimbang nyalekeun Al-Qur'an. Bener? Ka hareup HP, ka dapur, ka ngising-ngising mah HP. Nini ngising mah HP, datang ke WC nyin status, doainnya semoga lancar. Palingan mangising na pulas. Euy. Awewe baheula lamun ditalak diceraikeun ku salakina sabulan moal kaluar ti imah isin. Awe kuari mah lain. Isuk-isuk ditalak ku salakina sejam langsung nyin status. Janda nih bos, senggol dong. Nauzubillah min. Makanya ya didik anak-anak orang karena pendidikan agama supaya anak orang jadi anak anu soleh. Karena kumaha lamun ibu hayang boga anak soleh, kurang kolotna kudu sing soleh. Minimal ibu ketika nekeh jeung salaki ngalaudu heula osok ngalaudu. Nekeh jeung salaki osok ngalaudu osok. Oh potongan. Ieu mah nekeh jeung salaki lain ngalaudu paributna lampu ge. Cek salaki teh, lampu bae cek bikana kunaon kitu kak geuneuh aing udah beungeut sia. Payan ku bikana cetrek ngageser bikana ka pojok. Cek salakina, onah kamu di mana? Cek bikana, aku di pojok Kak. Salakina susah sosor neangan bibir, lain bibir nu kacium tong ranjang nu kaserobot. Urang kudu saleh didik karena pendidikan agama. Ayeuna kula percaya, yakin di Cikadu loba keneh kiai, di Cikadu loba keneh ustad, tapi jajal 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun nu bakal datang, saya bakal nyupiran di musola, saya bakal ngomong di masjid. Bener tuh? Geus ustad mah hararese da, deuk salat hese, ngariung mulut be ustad mah hese. Bisa-bisa terjadi, bener tuh? Aya ge jaro jeung RT sering sedekkeun. RT tanggal aku jaro, aduh ate. Cek kapan kita aing mah teu bisa, ulah sia bae sabaro. Ulah kita deui karek kolot sia teh. Geus manusia ro pangkatna jadi umuran sia, ji pan sia ngalunjak aing. Pan sia anak buah aing hang dipecat sia ku aing. Ayeuna RT sieun dipecat mah. Ayeuna katawa saya teh tungkul action. Asal tungkul asal tangga cek RT Al-Fatihah. Tangga deui Al-Fatihah. Tangga deui Al-Fatihah. Cek jaro atuh teh ganti ulah Fatihah teh kada lain jam. Terus 117 kali Fatihah mah teh. Datang ka oblak bibir aing atuh ngadoa RT. Cek teh ngadoa naon jeung aing teu bisa atuh naon. Ayeuna teh ngadoa kapaksa. Cek teh Allahumma sholli wa sallim ala
Sayyidina Muhammadin awalin akhirin. Amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khabaisi. Cek jaro saumur bulu dulu aing ngadengin ngadoang ngarieu, kieu adahan kadang ngadoang mising di bawah. Allah Ustad mah harere. Hariung hese. Aya ke jawara sama merahan bae. Aya kaleng-kaleng disepak. Aya tai mah dilengkahan. Sebudak lodik, jawara ongko tai dilengkahan. Balik itu lecek dunyana. Orang di warung kopi, langsung ngopi panas ditiupan. Sebudak lodik, jawara ongko ngopi ditiupan. Langsung dirunggut kuman ya itu blokok. Beres minum kopi, jawara curik di mataan. Sebudak lodik, jawara si curik. Aing mah curik inget ka incu. Jawara ngomong eleh Pak, tadi kan langsung mengenai ke Gunung Karang, kata Pak 40 butin. Beres kata Pak, jawara ngising dina luhur tangkal laut dina bobokot. Begitu ngising taina lumpang. Cek jawara, berarti ilmu aing geus asat. Tai aing geus bisa lumpang. Goreng eta tai nimpah kana tonggong kuya. Atau lain bisa lumpang, mau apes mah kuya katimpah tai. Langsung kayak mau Ustaz, ceknya ngetan. Siap hari udah macam-macam kain. Ilmu aing geus asat kan. Tai aing geus bisa lumpang. Cek Ustaz, arek bisa lumpang doang wacana naon. Tai aing mah bisa ngiber. Eta Ustaz ayeuna ngisi kana plastik asoy. Italian kumanehna dialungkeun nyangsa kata kalundun. Cek Ustaz dolen tai aing bisa ngiber. Kalau macam-macam kau Ustaz, bener enggak? Hari rese, Allah Ustaz mah, yang sholat rese, bener tuh? Oh, sholat maghrib hari rese, Allah Ustaz mah. Teh jeung jaro aya di bae. Cek jaro adan teh, langsung RT adan, kenceng. Cek RT, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Cek jaro sebutin amat. Cek RT meter hanggeus. Terus komak jaro, langsung komak jaro. Allahu Akbar. Berdoa di sholat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Cek RT jadi sing nurutan aing kok. Pas nduk imam meureun imamna mengkret kiri beuteung. Ayeuna sing sedepkeun RT disedepkeun ku jaro imam teh. Panceun kita aing teu bisa. Kurang nolak sia kawan aing. Geus maning sia bae gajina kegedean sia, aing teu bisa teh. Sia teu bisa lo, teu bisa sama aing teu bisa. Urang balik bae yuk. Akhirnya eta nyokot mik langsung pengumuman. Hadirin wal hadirat jamaah maghrib yang dirahmati Allah, berhubung Ustaz nu biasa ngimaman mencret berat. Terpaksa sholat maghrib hari ini diliburkan. Masyarakat ngamuk, teu bisa kitu teh. Menang di mana sih sholat pres segala? Sia sebagai kepala warga, Ustaz eueuh, sia nu kudu tanggung jawab. Cek RT pan mau ditali ka aing dah. Ayeuna RT digujakeun ku masyarakat kita jadi imam. Asup ka pengimaran beri ngaleter. Datang ke pengimaran, cek RT nyileuk ka pipan, rapatkan barisan. Rapatkan barisan. Cek jarok geus lempeng teh. Langsung RT usolina serem. Usolli fardhu maghribi salah rakaatin mustaqbaitullah. Secara Bilal Ka'bah teh karwa baero. Imam lillahi taala. Allahu Akbar. Cek jaro merdeka teh. Langsung ente maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Kuiril maghdubi alaihim waladdallin. Cek namun itu kan nyamin teh. Salah RT maca Fatihah kok ngajak cacahan bae. Pas giliran maca surat RT bingung. Cek RT maca kuliah nyasa ukuran naik deh. Maca kulhu aing isin kacaro pendek deui. Ingat panena keur sakola bahwa dalam menep balik sok maca wal asri. Langsung dihajar wal asri ku RT. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu Tidak gitu Kang, muter dah. Illal ladzina amanu. Eta RT amanu poho. Ini anak soleh, anak yang tahu berterima kasih kalian jadi kolot, ulah sampai anak orang jadi anak anu doraka. Betul? Karena sehebat apapun ibadah kita, sehebat apapun sholat kita, tahajud rajin, duha rajin, sedekah luar biasa, tapi lamun doraka kalau jadi kolot, maka pintu surga bakal ditutup oleh Allah Subhanahu. Makanya istilah budak baduy mun jelema doraka kalau jadi kolot, kahendep moal akaran, kaluhur moal sirungan. Nauzubillah min. Makanya ulah sampai orang doraka kalau jadi kolot. Ieu mah kadang-kadang kolot muriang lagi foto nyaho teh RT. Saya geus dong masia emang benar teh masia muriang. Terus 2 minggu ngajopak bae. Nu bener dia teh tong sia. Langsung lompat ke imam mana, Assalamualaikum mak, Waalaikumsalam mak, cenah mah muriang gitu. Nyaho teh saha sia ti RT tadi. Cenah mah geus 2 minggu ngajopak bae ho gitu mak. Cek mana? Bae kajileun ngajopak apa lu lupa. Yang pura ya mah kadieu ge kemauan naon kudu tadi ngadadak menjadi RT. Ieu mah nu dirasakeun bari naon? Kudu aing teu boga rasaan. Cek anak sia corona mah asalna. Corona datang deui. Cek mana? Atuh lain corona cai nu matak aing teu boga rasaan. Sia ka ieu mah jero kitu masalah kitu. Heuy, kalau mah tong bawakeun jeruk bener tah? Pesekeun kurang, guapan mah urang sabula-sabula. Ulah hiji-hiji pae mah urang. Guapan sabula-sabula. Bunga eta kolot. Bener, nu tadina muriang ge jadi segar. Cek urang teh cek anakna, mah ayeuna mah awak teh seger deui ya. Dah dina beuki deui 20 jurut sorangan bae beak. Acing mah balik teh nya. Ngan mah balik biasana mah sok boga tetendeunan gerege. Coba ke acing nginjem duit 4 juta. Cek mana sih long ayo bangaloh. Karena yuk bahagiakan indung bapak orang selama kalau kurang mau masuk kena ayah. Betul. Dek merek angenahan, rek merek